Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Ge Firaulia Zara ti kelas 11 MIPA hiji. Tepangkeun wasta abdi Rosafiani ti kelas 11 MIPA hiji. Di dieu areurang bade ngadugikeun biantara ngeunaan payung geulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langkung ti payun hayu urang nyanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana tos maparin nikmat kesehatan ka urang sadayana. Teu hilap oge salawat miwah salam mugia tercurah limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna tur ka urang sadayana nu insyaallah kenging syafaat yaumil akhir, amin. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, sataacana tepangkeun wasta abdi Rosafiani ti kelas 11 MIPA hiji. Dina dinten ieu sim kuring bade ngadugikeun ngeunaan payung geulis. Payung geulis mangrupakeun salah sahiji kerajinan payung kertas nu aya di kota Tasikmalaya. Payung geulis oge jadi salah sahiji ikon di kota Tasikmalaya. Payung geulis mimiti dijieun tahun 1830-an di wilayah panyingkiran Indihliang. Tokoh anu terkenal nyieun payung geulis teh nyaeta Haji Muhi. Payung geulis gaduh kaunikan sorangan anu ngabedakeun ti payung-payung anu sajana. Motif payung geulis sorangan gaduh dua motif. Anu kahiji motif hias geometris. Nyaeta motif anu sapertoskeun lengkungan, patah-patah sareng garis lurus. Anu kadua non geometris. Nyaeta bentuk anu terinspirasi tina bentuk alam sapertos tanaman, hewan sareng manusia. Payung geulis mimitina mangrupakeun alat pangiuhan tina cahaya panon poe. Ayeuna mah fungsi payung geulis teh jadi salah sahiji hiasan atau ciri khas oleh-oleh di kota Tasikmalaya. Saperti di Jalan Haji Zainal Mustafa jadi ciri khas kota Tasikmalaya. Hadirin kusim kuring dipihormat, mung sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten tina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.